Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Posisi simkuring ayeuna aya di Paseban sadulur. Biasanya rek ngalaparab, rek ngalah sampe lah keur ternaknya. Ayeuna rek mulai mumpung salse ya rek dibere deui diajarkeun kana sampe, soalna tititna geus rada gede. Ieu geus nepi ka lokasi ya sadulur. Tapi bala tuh garung. Ya. Ai sampeuna mah plak ieu teh ngan teu diurus. Jadi bala urang neangan heula lokasi anu rada caang, anu rada babari. Tuh sadulurnya geus jangkung sampeuna ge campur jeung rungkunnya jeung kirinyuh campur. Harus lur kirinyuh teh obat ieu nya, obat lambung, lamun daek mah gayemna. Tah ieu lah juga namanya, ieu lokasina rada caang. Henteu garung teuing. Ieu. Wayahna ieu moal bisa nempo nya. Soalna eueuh nu nyekelan, sorangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.